Ah, teu geuseun untuk urang mah. Kacek jeding kieu tah. Hah, geuseun teh dan teu geuseun. Komandan meureun matana tah kahalangan ku kipas blower. Enak sekali. Itu si Asep teh aya. Mantap. Pagi-pagi ngopi. Haha, mantap. Komandan mamiangan deh. Cukup. Sep, ari saya si mana? Ku saya di gogoroan teh kalakah eueuh. Naon dan? Pancet maneh oge. Cek komandan oge, lamun geus ngomean 5 menit mah pan titah balik tadi oge. Geus we balik urang mah. Salah teu dan? Kalakah eueuh. Aing teh culang cileung anjing kos manuk kurang nyatu. Sep, mana yakin pagawean geus beres? Cek heula langsung leos we maneh mah. Kos orai. Komandan teh galak. Aduh, komandanku yang terhormat, kenapa kamu teh begitu galak sama saya teh, sehingga saya teh tepaguh cabakeun kayak naon gitu dan galak-galak amat sama saya teh. Kieu Sep, sabenerna mah urang galak ka maneh teh lain urang izin dan urang juli di ka maneh, semata-mata urang mah nyaah ka maneh teh Sep, karunya ka maneh. Jadi lemboga ilmu boga kabisa maneh lain jang batur, dejendang jang maneh sorangan Sep, da karasa mah lain ku batur. Eta teh bekal jang maneh pika hareupeuna. Jadi maneh ieu Sep nya lamun boga ngomean apa nanon oge tu kudu riweuh ka batur. Maneh teh geus boga bekal gitu maksud urang mah Sep. Muhun komandan, tapi salah saya teh apa komandan? Sehingga komandan teh nyereng wae kos bensin. Sep, maneh teh gagawe teh daekan, tapi maneh teh ceroboh Sep. Jadi maneh teh nu ditilai ku urang mah maneh teh gagawe teh gagawe teh oma ome sia kowe tinggalkeun. Eta teh gagawean teh teu puguh benerna apa encana, ari teu dicek mah ujug ngaleos ditilai ku urang ngalpoe teh kan kitu jeung kitu we maneh mah Sep. Oke komandan lah, saya terima dan akui kesalahan saya. Mudah-mudahan saya kedepannya gak seperti itu ya komandan. Eta maneh mah sabari seuri kos nyisirikeun dewek maneh mah aing pepeujuh teh golobog. Hampura komandan, hampura. Terima hampuranya komandan. Hampura segede gunung. Pokoknya memaafkan daku ya komandan yang selalu ngeselin kamu. Heeh Sep, dimaafkeun yeuh ku saya, ku sim abdi pribados. Tapi aya syaratna nya, aya syaratna Sep. Syarat-syarat naon komandan? Ngalamar gawe wae. Syarat-syarat geus kumaha syakarat ieu duit ieu dan. Hiji syarat yang maneh yang bakal maneh oge. Hiji urang mah syaratna oge moal neko-neko. Hiji we cabak setrum ku sia. Ari komandan, dewek kita nyebak setrum. Meureun aing modar dan nya aing jangan kawin deui. Boedan komandan teh, dasar komandan gelo. Saya rek ka mana deui? Ngareos we. Arek ngising dewek mah komandan.